Naon? Kemet, ulang-ulang wae. Aduh, aing hariwang. Heeh, deui aing teh ieu teh aduh, coba dek lebaran, bingung euy. Kumaha kitu? Pemajikan di jeung ngajuru, duit can boga. Tamah lebaran ongko deh daging kudu meuli daging beureun lebaran. Ai masalah daging mah loba nu burap bereng. Heeh, leuheung mengenalkeun kitu mah da deui. Bingung aing. Kumaha tuh solusina? Kumaha solusina? Teuing ieu. Sugan buka saran kumaha. Ai saran mah aya sebenarnya Mang Kemet. Ngan cuman kieu jelemana can aya ka dieu, biasana sok ka dieu milu nongkrong gitu. Nah, naon gitu kumaha gitu. Kieu we solusi di dieu mah kieu nya. Gadekeun motor si Kismoy kumaha? Anjing heueuh ku aing si Tah Kismoy eta uang kitu. gawean. Tah, Si Kismoy sok ngaliwat ka dieu gitu. osok biasana ka dieu manehna. Heeh. Kan ayeuna teuing euy can ka dieu. Oke, ku aing mun aya uang gawean. Tah kitu we geus. Siap. Tuh, ini kan si Kismoy tuh. Tuh. Anjing heueuh ka bener. Mana kada. Kenaon euy? Turun lah sakedeung. Ka mana lu rusuhan teh? Naon sarupa-rupa teh. Ka dieu lah sakedeung di ukeula di ukeula. Aduh, aya naon? Tos di mana? Ti mah aing ngeudek barang siar aing da aing mah pengusaha aing mah tuh. Lain aing. Reginya motor sakedeung. Ah, rupa-rupa teh nginyu motor Lain ka hareup. Ieu naon? Naon panjenengan mah naon? Pokona mah aya perlu lah sakedeung nya mah. Elah yang pereup teh perlu naon. Kudu pugu aing. Mana jeung si Doyo lah ngobrol aing Ngobrol geus ngobrol. aing ka hareup lah sakedeung. Nya malah buru lah. Oh, ieu lah ieu. Mau asik ya anjing. Sok paling dipikeun lati. Awas, sudah gua di dieu. Aing mah geus meuli baju can yang isuk lebaran sia teh. Acan sidi beli baju di mana duit eueuh si bosna ge can datang Nah, raguan si bos sia teh. pas bon di dieu Mas pon wae sia mah. Kelakuan teh. Jadi nginjem ka aing. sok atuh mana Tang aing ge bingung ieu usaha keur sepi teh. karuanya Aduh aing ka beneran bisa euy. Mana wae kata tinggal ieu. Biasa aing keur bingung. Bingung wae bawa. Heuh da aing geus. Aing Nah, rek naon aing curiga. Curiga aing. iya aing cekal motor kemana ya? Cocok kalau motor saha. Iya heuh motornya. Saha. Aing nginjem duit. Sebraha Gope. Mana mah ka dieu teh nginjem duit. Buru lah aing di pemajikan anjing daripada kacuru sajerol-jerolon nya. Anjuru gitu. Buru. Iraha anjing. Aslina buru aing udah giniet lah buru. Bae simpan motor di dia lah aing rek iniet. Buru lah. Sebraha. Gope rek ini cekal motor kemana ya? Lain janjina poe iraha ieu. Pokoknya mah beres ngajuru lah pemajikan. Kurang dibikin deh. Siap atau benernya. Kesaha cilepeung gitu. Belagu ge mah. Emang Tahun daripada injem duit no. lieur. Buru aing ini tuh. pokoknya ieu cekal kemana ya? Anjing STNK-na mana? Pokoknya di jero bagasi aya. Kopenya. Heeh. Ada dicokot. Lila tang hitung duit teh nyaan nya. Atuh. Cicing heula. Tong dibibitat teh lah antepkeun si eta mah. Goblok. Buru. Nuhun. di paspor Ah, Aing teh si Kemet ka mana euy? Iya. Aduh aing ieu aya sajam deui ieu. Wah, Ah, ieu mesti berakokok stay anjing nya. Ku aing ngerti di hari ini ku aing disiksa ya budak ieu. kumaha tuh? Susul. Aing pada usaha aya tinggal duit ieu. Mah atuh ieu bingung ya urang meur nganterkeun heula langsung itu ka bidan. Tadi ngomong Mana apal teh kalakuan si eta? Baru lagi kitu kalakuan. Heeh, si eta mah. Tangkurak teh goblok si eta mah hirupna. Kajeuna ku aing teh tingalikeun ku aing mah di kapangi ku aing mah. Sok ke urang tangan juga ayeuna atuh kan tuh. susul langsung. Sesuai yuk. Ayo, Ayo lah. gas.